Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kadang wargi dulur baraya sadaya aya di wewengkon Tatar Pasundan, khususna atu umumna dulur Sunda ngumbara nu aya di sakuliah Nuswantara. Wilujeng sonten tepang dari sareng adun suradun dina wanci wayah kieu. Rasa kasono, rasa kangen cek mangsa kiwari mah nu ngeusian jero dada ku hayangna pajonghok. Sawatara waktu ka tukang urang pernah babarengan kumpul ngariung sempal guyon gogonjakan beh dituna dipasinikeun nyimpaikeun tali asih mimitran mengkeutkeun salam silaturahmi kawilujengan. Di mana wae urang tiasa ngumpul waktu harita simkuring jeung dulur sadaya teu aya waktu nu kaliwat aya mangsa anu katukangan sarua pada mancen gawe boga tugas sewang-sewangan rek ngagendekeun kasundaan. Simkuring adun suradun pernah mingpin kalungguhan dan yang leluhur sawatara waktu katukang mugia dulu kantos tepung silaturahmi dina sanes katen kagiatan kasundaan di wewengkon Jawa Barat ieu biasa saling nyimpaikeun deui rasa asih, rasa kasono nu kantos urang dipaheutkeun. Mudah-mudahan sadayana aya dina sehat walafiat, aya dina ginulur rahayu ginanjar bahagia jembar kawilujengan, panjang punjung panjang derajat waluya raga walagri diri jembar hirup kumanfaatna rek ngaji ngabaktikeun diri ka Gusti Nu Maha Suci. Wangkin kiwari simkuring nuju aya di hiji tempat di warung sisi jalan war sijal watere pernahna di Gumulung Cipicung di Maja. Ieu tempat pangreurehan urang bisa ngopi sawatara waktu di mana urang ngaliwat ka ieu padumukan. Atuh sakali deui mudah-mudahan kadulur-dulur di wewengkon Tatar Sunda para pini sepuh, para inohong, para suhu nu nganggegeh Tatar Pasundan nu kiwaring masih keneh jumeneng kalayan terus teu aya kacape tetep sumangat nanjirkeun kasundaan. Mudah-mudahan sadayana dipaparin kasehatan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cag. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.